para rusing duit teu boga nya HP pulsaan aing nangan solusi Bang Ading. Punten Kang. Mangga. Aya perlu naon? Jadi kieu Kang, abdi ka dieu teh hayang minta solusi. Solusi naon, Jang? Kieu we Kang, abdi mah ka dieu teh hayang beunghar. Oh, eta mah gampang, Jang. Ieu hayang beunghar mah atuh kitu we ka Basemprul. Di mana Kang tempatna? Kaliwatan Sasak, Kulon. Tah di dinya aya ngaranna Basemprul. Bakal amprok teh banyak. Nyanduna tuh Kang, abdi bade langsung ka itu. Ya, mangga, Jang. Yang itu Didoakeun sih salamat. nya. Mang teu bawa ae euy. Pare-hare jog ge di pacokan wae manuk teh. Oh, kanu lain atuh. Punten Mang, Ya, mangga. keur naon Mang? Iya, Jang ya. Keur ngagebakeun manuk beo euy. Anjir, pat alales kieu Mang di dieu mah manukna Mang. Nyanyi atuh manuk make di dieu mah harade, Jang. Ieu Mang, abdi ka dieu teh bade tumaros. Oh, bade tuh maros. Kasih kana ieu heula ditu. Benda ya naon? Tah, di dieu mah ieu ngeunaheunnya. Loba tatangkalan ongkoh tuh. Ngomong-ngomong bade tuh maros naon? Jadi kieu Kang, abdi ka dieu teh bade tumaros. Ari jalan ka Basemprul di mana? Oh, si Semprul. Atuh eta mah apa si Semprul mah? Bawa teman sekolah malahan, sekolah SD. Ayeuna mah si Semprul teh geus jago. Tah, kamu naik kadinya di jalana, hati-hati euy. Loba orek kadut. Ari arah ka Basemprul ka mana jalan teh Mang? Tara, mun teu salah mah ka ditu tuh. Aya pokona mah eta tanggalan. Mau duit tuh? Itu nya eta. Ya, aya duit 1000 ya. Anjir, meni dekil kieu Mang 1000 deui. Banyak kemain nu penting mah duit. Tah, ieu lepet. Oke mah seuseuh. Kunaon? Kurinso. Anjir. Halus. Nya nuhun atuh Mang nya. Nya, sok kesakan. Nya, ayeuna mah abdi mah bade ka Basemprul we nya. Nya, nuhun atuh Mang nya. Hati-hati di jalan we nya. Ade orek kadut ya, Neng. Mangga Mang. Emang enggak? Lainnya Basemprul teh anu ditunjukkan ku si Amang itu teh. Punten mah. Ang naon sih ka dia? Ya ta soban kitu jiuk sia. Ampura bah. Hayang naon sih ka dia? Abdi ka dieu teh bah. Hayang beunghar. Oh, eta mah gampang. Mau naon sih ka dia? Kur mawa duit 1000 bah. Ya bayang beunghar, kalah mawa duit 1000. Ya ka dia bawa sasajen tuh. Henteu bah. Biasa we bah ngomong mah. Kotong gebos kitu. Terus tong lebang ngomong. Yo, kopi jeung sia. Yo. Siap. Aduh, kukurkan aing. Ayo bah.
Enggak siang, abang, arek balik salah. Kamu kaya dongeng sionan. Ulah kabur. Kunaon, Bah? Entah. Syukur atuh banyak. Abdi bade melanjutkan tapa deui. Nya kudu hoso. Ya, Bah. Cek si Abah tetangkalan ieu bisa ngomong. Tapi teu ngomong-ngomongnya tetangkalan dia teh. Ku aing ketrok coba. Punten, Bah. Punten. Punten, Bah. Punten. Aing nyaho mata ka dia guys ya. Hayang beunghar lain. Muhun, Bah. Sia mawa sasajen naon ka dieu. Mawa kopi hungkul, Bah. Salah sia mawa sasajen teh. Mun arek oge bubuahan seperti apel, nanas, bonteng, jeung sajabana. Sugan rek karujak si Abah mah. Emang iye? Jadi kumaha ayeuna, Bah? Ah, aing mah moal bisa. Tadi nah yang bumbuahan malah mere kopi. Jeung deui kopi nage hideung. Atuh, dibere kopi wae hideung mah moal bisa hees. Geus, ayeuna mah balik weh. Anjing, kot manjak kieu aing masih Abah mah. Duh. Anjing. Aw. Kawalat ya. Bae. Anjing nongengan. Buah gelo. Anjing mah goblok tetangkalan teh. Anjing. Duh. Anjing gue aingnya dia tuh jadi kaya gara-gara tetangkalan itu.